Hatur nuhun kanu parantos ngiring jariah pembangunan masjid sareng pondok pesantren. Mugi-mugi rezekina diberkahkeun, dilipat gandakeun. Muga-muga sing janten pahala anu teu putus dugi ka yaumil kiamah. Sekali lagi hatur nuhun Bapak Ibu sadayana karena dukungan doa sareng bantosan ti sadayana. Mugi-mugi Allah ngabantu karena kasayan ibu sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sabaregi sadayana manfaat puluhan teh. Ayeuna nomor ka kaopat apa lima? Kaopat. Manfaat buludan nomor kaopat, makin bertambah cinta ka Kangjeng Nabi. Dengan muludan semakin bertambah cinta kepada Nabi. Alhamdulillah. Nu kalima manfaat muludan teh angke di akhirat urang ku Allah bakal diriungkeun sareng Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, make kitu sabab jalma anu muludan teh berarti eta jalma cinta ka Kangjeng Nabi. Pak Haji yakin, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, pemudi, nini-nini, aki-ak mal pati-pati naik diuk di dieu lamun dina hatena teu aya cinta ka Nabi. Laras teh tah ari jelema mah ceuk kumaha ririung. Bae deui kumaha ririung. Laras teh. Laras teh. Tukang momotoran ngariungna jeung tukang momotoran. Tukang sepak bola, pecinta bola ngumpulna jeung pecinta bola. Tukang musep ngumpulna jeung tukang musep deui. Laras teh. Tukang shopping ngumpulna jeung tukang shopping deui. Begitupun nu resep ka Kangjeng Nabi ngariungna jeung nu cinta deui ka Kangjeng Nabi. Di mana ngumpulna? Dina acara muludan. Maka engke jalmi di poe kiamah anu cinta ka Nabi nu sok ruang riung dina acara muludan, di akhirat diriungkeun sareng Kangjeng Nabi Muhammad. Sanes saur Pak Haji saur Kangjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saha jalma nu cinta ka kami eta jalma bakal bareng jeung kami asup ka surga.